Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Kakang Robi masih di channel official Kakang Robi channel. Cenanya dina danget ieu sateuacana simkuring nada sapunten kanggo palawargi sadaya cenanya naha tara upload cenah mohon dikarenakan ieu mohon ayeuna teh nuju resep-resepna cenanya ngurus yuk murang kali yuk pun putra cenanya putri cenah namanya siapa Ashila Aurelia Azahra cenanya dina danget ieu simpuring bade ngintonkeun review cenanya review dina tembang dina kawih pupuh cenanya dina kawih pupuh sataacan urang lajeng kana pupuh kumaha pupuhna cenanya urang terangkeun heula cenanya pupuh teh nya eta sastra puisi nu aya di Jawa Barat anu diekspresikeun kana tembang atanapi kawih cenanya mun eta pupuh. Nah, gitu. Pupuh kabagi ku 17 bangun pupuh. Anu salah anu diantarana cenanya aya mijil, pupuh kinanti, aya pupuh sinum, wirangrong, asmaradana cenanya pucung, tras di seueur deui cenanya mohon. Seterang abdi ayat 17 pami nyunkeun di koreksi cenanya kalau palawargi bilih abdi lepat pami telepat ayat 17 cenah eta kabagianna teh dina 17 eta teh rupi-rupi aya anu sapertos mijil tina sendi cenanya rupa rupi-rupi cenanya aya balakbak anu caritana kabungah cenah bahagia cenah bodor lawak tah eta aya dina balakbak dina danget ayeuna simkuring bade review cenanya bade review hiji pupuh dina caritana sedih cenanya dina alur ekspresi sedih nyata pupuh mijil anu kumaha pupuh mijil ayo urang sasarengan diajar cenanya mohon khususna kanggo palawargi sadaya ulah hilap like, comment, share, dan subscribe pikeun ngarojong ieu channel urang langsung wae kana pupuh mijil review pupuh mijil aya simkuring ieu buka dina YouTube oge jadi dari YouTube untuk YouTube dari YouTube untuk YouTube aya di channelna Kang Agung sanya ieu teh Agung kelamosna ieu teh agrag diragrakeun ieu ku buku yang kali ya S1B Agung Uwe official cenanya di channel YouTube cenanya alhamdulillah ningan dina YouTube teh seueur nya ayeuna para seniman-seniman anu ngupload supados murang kali tararang cenanya pupuh teh naon cenah. Dan memang di pelajaran ge memang aya nya di pami telepat mah di pelajaran SMP ge tos diajar cenah pupuh naon kawih kidung gitu. Mugi-mugi saterasna aya cenah. Simkuring bade ngareview dina pupuh mijil cenanya anu ekspresina nyaritakeun tina kasedihan cenanya. Kumaha pupuh mijil tah kieu cenah palawargi. Udah siaputan dina samudaya kalalapatan bila kekirangan cenanya ieu sanes ngaburuan tapi urang diajar babarengan cenah gitu saperang abdi kitu nya pungkur kantos diajar pupuh mun seueur keneh kirang pupuh mijil kumaha urang play wae langsung atur nuhun kanggo Kang Agung Uwe dina channelna parantos ngintonkeun pupuh ya.
Aduh Gusti anu maha suci, sim abdi rumaos pangna abdi dumugi ka esre reka sepuh parantos musir tak kabur sareng dir tega sepuh peda sepuh dina sareng miskin sangsara kokoh kusim abdi dina ditoker moal boa manahna euri lire digirihinis maanah moipur gaduh maksad rek babalik pikir mung anu didong-dong waler lepur teka penak bae sepuh miles henteu kasungsi leungit tanpa lebih abdi bingung. Ieu pupuh mijil cenanya nyaritakeun tentang kasedihan. Maksud dina lagu ieu anu katampi ku sim kuring cenah kagambar ku sim kuring nyaeta berupa penyesalan cenah. Jadi harus kaduhung nundung ka sepuh. Diekspresikeun dina pupuh dina ieuna mijil cenah. Kapehat. Gusti muka masa kisim abdi ageung dosa panna abdi geuring nangtung reka sepuh wan peda sepuh tayakan koboro sareng nasabat kusim abdi teuing aku ditoker sarta disadu. Alhamdulillah aya geningnya cenah ieu karaoke-na mangga tiasa dilinggihan di YouTube-na Agung Kue. Urang diajar sasarangan cenanya urang pupus di budaya urang. Aduh Gusti anu kawasa jisim abdi ageung dosa pangna abdi geuring nangtung reka sepuh wantu undung peda sepuh tayakan koboro sareng masakan kusim abdi teuing aku ditoker sarta disatu. Nah, sapertos kitu palawargi sadaya eta nyaeta pupuh mijil, pupuh anu nyaritakeun tentang kasedihan sebenarnya nya ngaraos kasedihan nu katampi ku sim kuring da sapunten sateuacana kanggo palawargi sadaya bilih aya kalalepatan cenanya nya
tintin sapertos gitulah gitunya pupuh teh intina ti simkuring urang lumaja kayu urang sasarangan pupusti budaya urang cenanya update wios modern wios tapi tetap urang kudu diajar asalna urang ti mana ulah bisi cekolot teh mah poho kana purwadaksi amit-amit urang mah ulah cenanya sabab bangsa anu maju teh bangsa anu mupusti kana sejarah sareng budayana tah sapertos kitu contoh lah sapertos Cina Jepang tiasa mararaju tapi budayana tetep diararaku tah urang wae ge kudah kitu cenanya eta pupuh mijil cenanya anu nyaritakeun tentang kesedihan dina lagu ieu nu katampi ku simkuring nyaeta janten ekspresi kaduhung seorang budaknya nu janten budak nundung kan jadi indung pedah yang segala kaboga lah gitunya pedah tos beungha segala aya amit-amit urang mah ulah sing dijararaukeun cenanya janten teu ngaku ka indung diusir ditoker cenanya eta aya dina pupuh mijil kanggo lengkepna tiasa wae cenah dilinggihan ka Agung Weh channelna Agung Weh aya karaokena tiasa diajar kanggo palawar di sadaya. Nah kitu panginten anu tiasa kapihatur pangampunten dina samudaya kalelepatan upami penasaran cenah kanggo review pupuh-pupuh nu sanesna tiasa ditulis wae diserat dina kolom komentar. Tak kitu panginten pupuh mijil cenah ti simkuring reviewna nada sapunten dina samudaya kalelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui video nu salajengna urang bahas deui pupuh-pupuh nu salajengna. Yuk getoy. Dadah dulu. Dadah. Kasilen nyanyi. Yeay, hale.